Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkalna 'ala Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Urang raskeun ancak kantun halaman 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ala siratim mustaqim, netepan kana jalan anu lempeng. Al muradu ari anu dimaksud minas siroti tina lapad sirot dinul islami eta agama Islam. Majad isti'arah. Musabbah be as-sirot musabbah dinul Islam. Wajah sabahna atau wajihat jamena nyaeta bijamiil bulugi wa wusuli najati pikulin. Bijamil wusuli wa bulugin najati pikulin, yakni ngamaksad Allah. Ya Muhammadu, hai Muhammad, innaka sanyana anjeun laminal mursalina eta yakin tisawareh nu diutus kabeh. Wadinuka jeung ari agama anjeun dinul haqqi eta agama nu hak nu bener. Wal islamu jeung Islam. Sementara wal kufaru jeung ari pirang-pirang jalma kafir ala dinin batilin eta netepan kana agama anu batil. Tuluy masalahna kieu euy. Fa in kila tuluy lamun dicaritakeun naon aksama lapan aksama geus sumpah saha Allah Gusti Allah bi anna Muhammadan kusanyana Kangjeng Nabi Muhammad alaihi eta muga tetep ka Muhammad as-salatu ari rahmat wassalamu jeung kasalametan minal mursalina eta tisawareh nu diutus kabeh. Paingkana maka lamun bukti naon hadal qasamu ieu sumpah lil kufari eta pikeun pirang-pirang jalma kafir bi ayu saddiqu kurekanin ngabenerkeun ieu kufar bi anna Muhammadan kana sanyana Kangjeng Nabi Muhammad alaihi salam laminal mursalin eta yakin tisawareh nu diutus kabeh. Pahum mangkarya kufar layu sodikuna eta henteu ngabalenerkeun kabeh. Wa ingkana jeung lamun bukti hadal qasam lil muslimina eta tetepikeun jalma nu Islam kabeh. Bi ayu sodiku kurekanin ngabenerkeun ieu muslimin anna Muhammadan kana sanyana Kangjeng Nabi Muhammad laminal mursalina eta yakin tisawareh diutus kabeh. Pahum mangka ari ieu muslimin yusaddiquna eta ngabalenerkeun ieu muslimin hu ka Kangjeng Nabi bila qasamin kalawan teu make sumpah. Pama make eta naon faidatul qasami ari faidah ieu qasam. Pertanyaanna kieu Allah sumpah
yen Kangjeng Nabi teh tisawareh di antara utusan. Masalahna lamun eta sumpah jang jalma kafir supaya eta jalma kafir ngabenerkeun Kangjeng Nabi, kan Allah uninga bahwa jalma kafir mah moal tak ngabenerkeun Kangjeng Nabi. Sementara lamun eta kosam ditujukeun ka muslimin, muslimin mah pasti ngabenerkeun walaupun tanpa sumpah. Pertanyaanana jang naon Allah make kudu sumpah sagala? Da jang kafir teu mahi, jang muslim teu kudu. Maka jawabanna teh kieu euy. Ujiba tah dicawab ieu kil. Tadi aya pain kila teh jawabanna kieu. Bi annallaha kusanyana Allah Ta'ala barina malur Allah aroda eta ngamaksad Allah ayu akida kana yen naukidan atawa nguatan Allah kalamahu kana cariosan Allah lil munkirina kajal manu inkar kabeh pal kosamu makari kosam naun eta jiwarna minat takkidi tina nguatan palidalika maka kulantaran ieu kosam naun minat takkid aksamata sumpah sallallahu ta'ala Gusti Allah ta'ala bihi ku ye kalam lil hujjati pikeun hujjah maka jawabanana dibalikeun kana disiplin ilmu bilaghah sabab ari mukhatab teh aya khalid dihni aya mutaradid aya munkir lamun khalid dihni teu kudu make adawat kosam, teu kudu make adawat taukid nu diantarana kosam. Lamun mutarodid maka alus make adawat takkid. Lamun munkir maka wajib make adawat takkid. Atuh Allah sumpah di dieu anu mana eta sumpah mangrupakeun naon hiji warna tina takkid tujuanana ditujukeun ka munkir anu memang cek disiplin ilmu bilaghah ketika mukhatab munkir itu wajib make adawat takkid di antarana nyaeta qasam kitu euy. Tanzilal azizir rahim tanzilal azizi kana anu diturunkeun kudat anu maha gagah. Ya tangzila bisa dibaca tangzila dinasobkeun, bisa dibaca tangzilu diropakeun. Lamun dibaca nasab maka takdirna ikra tanzilal aziz. Jadi maf'ul tina fi'il fa'il anu disimpen. Lamun dibaca tanzilu maka jadi khobar tina mubtada anu dipikeun takdirna hadal Qur'anu tanzilu. Nah ya diharap Pain kuri'a maka lamun dibaca ilapat tanzil bin nasbi kunasob tanzila yakunu tahbukti naon nasbuhu nasobna ilapat tanzil bil fa'lil mahdupi eta ku fi'il anu dipikeun patakdiruhu maka ditakdirna ilapat tanzil iqra eta lapat iqra kudu maca anjeun tanzilal azizi kana nu diturunkeun kudat nu maha gagah yakni ngamaksad Allah ya Muhammad wahai Muhammad iqra kudu maca anjeun al munazzala kana nu diturunkeun minal azizi tidak nu maha gagah ar-rahimi anu nyaahan eta lamun dibaca nasab wa kumaha lamun dibaca rofa wa in kuriya jeung lamun dibaca ieu tanjil birofi kurafa tanzilu dibaca yakunu tabukti ieu tanzil khobaron eta jadi khobar li mubtadain pikeun mubtada mahdupin anu dipikeun patakdiru maka ditakdirna ieu lafaz tanzil hadal qur'anu munazzalun alaika eta lafaz hadal qur'anu munazzalun alaika hadal Qur'anu arieu Qur'an munazzalun eta nu diturunkeun alaika ka anjeun Muhammad biwasitati Jibril kalawan perantara malaikat Jibril alaya taboga tetep ka ieu Jibril assalamu ari kasalamatan minallahi ti Allah sesuai jeung definisi Al-Qur'an labdun
al munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril al muta'abbadu bitilawatihi al azizi anu gagah ali aji ce maknana teh al ghalibi tegasna nu ngalindih moal anu ngelehkeun al muntaqimi anu nyiksa minal asi ti jalma nu maksiat. Tapi di samping Allah kasifatan ku sifat aziz, Allah ge kasifatan ku sifat rohim. Ar-rahimi anu welasan lil muti'ina ka jalma nu taat kabeh. Faqra maka kudu maca anjeun ya Muhammad wahai Muhammad adal Qur'ana kana ieu Qur'an lil munkirina kajal manu inkar kabeh hatta yasma'u sehingga ngadenge ieu munkirin kalami kana omongan kaula wa yakhafu jeung sieun ieu munkirin minni ti kaula wa yaji'u jeung datang ieu munkirin ilal insofi kana babalik pikir diparentah ku Allah maca litung diro qaumam ma diro abauhum pahum gofilun litung diro karena supaya nyingsieunan anjeun atawa ngabejakeun berita pikasieun dari nyingsieunan mah identikna jeung bohong tuaya jurig padahal eueuh gitu ieu mah litung diro teh karena supaya ngabejakeun berita pikasieun anjeun bener beritana teh ngan eusina pikasieun qauman kakaom maung diro henteu disingsieunnan atawa henteu dibejaan berita pikasieun saha abauhum pirang-pirang bapakna ieu kaum alamu ari lam nu aya dina lapan litung diro taklilun eta jadi elat litanzili kana lapan tanzil kunaon Quran diturunkeun elatna litung diro qauman kila dicaritakeun pama makari lapan ma pima undiro anu aya dina lapan ma undiro lin nabyi eta pikeun nabyi ailam tungdar tegasna teu dibejaan berita pikasieun sa abauhum pirang-pirang bapana ieu kaum al aqrabuna nu dareukeut kabeh naon sababna litatawuli mudatil fatrati lantaran panjangna mangsa patrah eueuh nabi jeung eueuh rasul tapi cek sakawa deui mah mak nu aya di lapan maung diro teh lain mak nabi tapi mak di mana aladi tegasna mak isi mausul waman wama wa autu sawi madukir wa kada duin datoyin suhir wakila jeung dicaritakeun naon malapad mama ari lapad ma bimakna ladi eta sama na jeung lapad aladi isi mausul teh aelitung diro tegasna karena supaya ngabejakeun berita pikasieun anjeun kauman ka kaum aladi anu diro anu dibejaan berita pikasieun biku ieu ladi saaba uhum pirang-pirang bapakna ieu kaum pahum mangkar ieu kaum gofiluna eta nu paro kabeh potina naon anil imani tina iman warusdi jeung petunjuk yakni ngamaksad Allah ya Muhammad wahai Muhammad angzalna geus nurunkeun kami ilaika ka anjeun hadal Qur'ana kana ieu Qur'an litu khawifa karena supaya nyingsieunan anjeun bi ku ieu Qur'an al qauma ka kaum alladina tegasna araranu lam yakhafu anu lam yukhawafu anu teu dibejaan berita pikasieun ieu ladi wal muradu jeung ari nu dimaksud minal qaumi tina kaum dieu tah tadi litung diro qauman kaum mana eta teh kaum Quraisyin eta kaum Quraisy li annahu lantaran sanyana ieu kaum Quraisy min zaman Ismaila di zaman Nabi Ismail alaihissalam ila zamani kana pika zaman anjeun maja eta teu dakanghum ka ieu Quraisy sanabiun nabi eueuh nabi di antara malaika di antara nabi saha Ismail nepi ka Kangjeng Nabi Muhammad teu aya nabi nu diturunkeun ku Allah di Quraisy sabab ari baheula mah nabi teh henteu global tapi sifatna lokal
hanya kaum adungkul misalkan, hanya kaum sabud hungkul, hanya ashabul aikah hungkul, hanya kaum sadom hungkul. Tah orang-orang Quraisy ini mengalami masa patra yang begitu lama. Nyaeta di antara Nabi Ismail dugikeun ka Kangjeng Nabi Muhammad itu tidak pernah ada nabi dan rasul yang diutus oleh Allah ke orang Quraisy gitu. Li'annahum lantaran sanyana ieu kaum Quraisy gopiluna eta nu paroho kabeh layaripuna teu nyarahun inu kabeh dinan kana agama wala syariatan jeung teu nyahun kana syariat. Din syariat milah eta kenehnya kan beda sudut pandang. Dina sarah Johar Tauhid mah disebut din sabab li annahu tudayanu dijadikan agama, disebut syariat sabab digelarkeun ku Allah jeung ku Rasulna, disebut milah sabab diimlakeun didiktekeun ku malaikat Jibril ka Kangjeng Nabi. Di Nurdin Nur milah sarua wae. Ya, Nurdin yang Nur milah teh tatakeun atawa Nur syariah tapi jarang jelema ngaran syariah. Laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun. Laqad haqqa yakinnya tahak naon al qawlu kalimat siksa ala aksarihim ka mayoritasna ieu kaum pahum mangka ieu kaum la yu'minuna eta teu ariman kabeh. Aya wajibat tegasna tumetep wajib naon kalimatul adabi kalimat siksa ala aksarihim ka mayoritasna ieu kaum li anna Allah lantaran sanyana Allah taala bari malur Allah alima eta uninga Allah bilmi kalawan panguningana Allah al azali nu bangsa ajali ti kodim mula nya sabab ari sifat ilmu mah eueuh suluhi kodim kan jiji kodim we gitu. Kunaon eueuh suluhi kodim sabab lamun dina sifat ilmu taluk tarotubna aya suluhi kodim berarti panguninga Allah kapiheulaan kubodo heula tanda gitu. Mata ilmil ajali teh tan jiji kodim gitu. Inna saro Quraisyin sanyana mayoritas bangsa Quraisy la yu'minuna eta teu ariman kabeh billahi ka Allah wa risalati Muhammadin jeung kana karasulan Muhammad alaihi salam. Mana contona ka Abi Jahli sapertikeun Abu Jahal wa Utbata jeung Utbah wa Syaibata jeung Syaibah wal Mughirah ta wal Mughirati jeung Mughirah disebut 4 oknum edan nya kusapali guru mah Abu Jahal, Utbah, Syaibah jeung Mughirah wa amsalihim jeung pirang-pirang pantarna ieu Abi Jahal, Utbah, Syaibah jeung Mughirah. Pal khitobu mangkari hitab bihaqqin dina hak haula il asya'u eta ieu pirang-pirang jalma anu carilaka litakidil hujati karena nguatan hujah lali tolabil imani lain pikeun nyuprih kaimanan dihitoban teh ieu nu kabeh dihitoban nya eta pikeun takkid hujah nguatan hujah sehingga ke di akhirat maranehan geus moal bisa ngadalil moal bisa kieu. Kunaon maneh teu iman ka Kanjeng Nabi ada eueuh nu ngabejaan tah justru ieu ayat teh jadi takkidil hitab lain tolabil iman. Nah lain tolabil iman sabab Allah geus uninga yen maranehan nepi ka buluan ge moal matak iman jadi li takkidil hujjah itu nya Allah ngadegkeun hujjah bisa hujjah laka bisa hujjah alaika. Kami saur Abah nyandak dina kitab hikam ibadah ku Allah hiji di waktu-waktu dua di warna-warna. Urang kan teu saban bulan puasa teu saban waktu salat tapi aya waktuna inna sholata naon kitab mau kuta teh eta minta teh mah atawa puasa kan terbatas beurang unggul penting mah di waktu-waktu takkid
di samping takit aya di tanawu di warna-warna. Henteu salat teh unggul ibadah teh. Henteu puasa we unggul ibadah teh. Tapi aya salat, aya puasa, aya ibadah haji. Kunaon Allah nyieun ibadah di waktu-waktu? Jawabanana supaya jelema ulah capek. Dan di waktu-waktu kunaon Allah nyieun ibadah di warna-warna supaya jelema ulah bosen. Sabab fitrah jelema hiji sok babari capek, dua sok babari bosen. Ngajak ku Allah ditakit ngarah teu capek, ngajak ku Allah ditanawu supaya teu bosen. Sehingga ke di akhirat jelema geus moal bisa ngadengkeun hujan. Ditanya ku Allah, kunaon sia tara salat? Capek ya Allah. Ceuk Allah pan ku aing di waktu-waktu. Kunaon sia tara puasa? Bosen ya Allah. Pan ku aing di warna-warna. Ibadah teh lain puasa unggul. Nah itu hujah seperti itunya. Nah ieu ngadengkeun hujah ka jalma-jalma kafir ayat ieu teh lain tolabil iman. Da Allah uningan bahwa manehna motak iman ka belut buluan gajah tandukan baso persegi 6 ge moal. Li'anna Allaha lantaran sanyana Allah Ta'ala barina malur Allah alima eta uninga Allah annahum kana sanyana ieu kaum laisu eta lain ieu kaum min ahli tauhid eta tin ahli tauhid wal imani jeung iman. Inna ja'alna fi a'naqihim aglalan faya ilal adqani fahum muqmahun. Inna sanyana kami Allah ja'alna eta geus ngajadikeun kami fi a'naqihim tina pirang-pirang punduk-pundukna ieu kaum aglalan kana pirang-pirang kadali. Fahia mangkari aglal ilal adqani eta nepi kana pirang-pirang gado. Artinya ieu tina punduk tembus nepi kana gado. Kadali siga kadali kuda. Pahum mangkari kaum mukmahuna eta nu ditanggahkeun kabeh. Karieu da make kadali teh. Ari kuda dicedikeun, dibetot kadali set jadi kitu tah. Karieu jelema teh. Pahum mukmahun teh kieu tah. Ae robiuna. Tuh, tegesna nu ngarangkatkeun kabeh ruusahum kana pirang-pirang sirahna ieu si kaum kieu dibetot cek di kadalian ti dieu di puluk di kana gadong. Goduna nareureumkeun kabeh absarahum kana pirang-pirang panempona ieu kaum. Nah, li anna mudal gilli lantaran sanyana tihang lesan tihang kadali biunukil magluli dina punuk anu dikadalian yadhulu eta asup ieu amud tahta dapnihi taka dieu dina handapeun gadona ieu maglul payamna umak kanyegah ieu gillu hu kaya si maglul hop dorosihi kana ngahandapkeun sirahna ieu si maglul teu bisa dikieukeun coba dibetot teh kieu tadi kadalian. Wahadil ayatu jeung ari ayat ieu ayat inna ja'alna fi anakim aglalan fahya ila adqani pahubuk mahun ayat eta ieu teh ala sabilit tamsili eta netepan kana perjalanan tamsil nyontokkeun ngamisilkeun liman pikeun jalma layu minunu teu iman ieu man billahi ka Allah wa yatakabbaru jeung takabur ieu man biman kadat kanat anu bukti naon yaduhu leungeuna atawa kakuasana ieu man ila man panderita ila unuki kana pundukna ieu man nu ti heula. Jadi takabur kadat nu nyiptakeun manehanana nyaeta Allah gitu. Waropa jeung ngangkatkeun ieu si man rosahu kana sirahna ieu si man ila samai ka langit tapi walam yaro jeung teu ningali ieu si man sayan kana naon-naon. Gusti bener geus teu kadeuleu benerna lempeng geus teu katingali lempengna da dikadalian teh kieu panon peureum sirah tangah peureum teu kadeuleuna naon tunggu diraruk catang dirumpak tangah rarasaana jelema takabur we kitu asa aing jauh tina balai asa aing moal aya balitungan naudzubillah
Wakila jeung dicaritakeun hiya ari ayat ieu hadil ayat akhbarun eta berita an ahwalil kuffari tina pirang-pirang tingkah pirang-pirang jalma kafir pi jahannama di neraka jahanam. Tapi cekel kadua malain tamsil tapi tahqiq teh bahwa keayaan orang-orang ahli neraka jahanam adalah di kadalian tina punuk tembus kana gado sirana ngangkat panona beureum kieu para dieu siga naon ngaranna teh kitu siga BSDM. Waja'alna min baini aidihim sadda wa min khalfihim saddang fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Waja'alna jeung geus ngajadikeun kami min baini aidihim tina antara hareupeunana ieu kaum saddan kana tutup-tutup wa min khalfihim jeung ditukangeunana ieu kaum saddan kana tutup-tutup pabsaina tuluy nutupan kami hum ka ieu kaum pahum mangka ieu kaum layub siruna eta teu narempo kabeh. Awas terkait turuna ieu ayat ieu sabaraha riwayat nya aya urang tingali nujilat diturunkeun naon hadil ayat tu ieu ayat waja'alna mim baini aidihim saddaw wa min khalfihim saddang fagsainahum fahum la yubsirun tak terkait eta ceuk hiji riwayat fi haqqi Abi Jahlin dina hak Abi Jahal jadi keur nyaritakeun Abu Jahal wa sahibihi jeung baladna ieu Abi Jahal mim Bani Mahzumin ti qabilah Bani Mahzum. Nah geuning ayat maka diturunkeun ti Abu Jahal wadalika jeung ari nujilat hadil ayat anna Abu Jahlin eta sanyana Abu Jahal halapa eta sumpah ieu Abu Jahal ceuk Abu Jahal kieu lain ra'aitu yakin lamun nempo kaula Muhammadan ka Muhammad yusolli eta salat Muhammad la ardohunna tah yakin bakal ngagencet sanyana kaula rosahu kana sirahna Muhammad bil hajari ku batu. Lamun aya Muhammad salat ka dalam ku aing keur sujud Muhammad rek ditinihan batu kitu ceuk Abu Jahal teh. Paata tuluy datang ya Abu Jahal hu ka Kangjeng Nabi wa huwa bari ari Nabi yusolli eta nuju netepan Kangjeng Nabi pek teh kawenehan Kangjeng Nabi nuju netepan. Palamma ropa'a tuluy samangka ngangkat ya Abu Jahal al hajaru kana batu rek digencet getea ujug-ujug salat kempreng ta euy naon ieu duhu leungeunna ieu Abu Jahal ila unuki kana punukna ieu Abu Jahal ujug-ujug kieu ka leungeunna teh teu bisa usik kieu kempreng mun aya mah stroke kieu ka leungeunna teh walasiko jeung murag naon al hajaru batu biadihi dina leungeunna ieu Abu Jahal. Palama ada tuluy samangsa balik ieu Abu Jahal ila asabihi ka pirang-pirang baladna ieu Abu Jahal. Wa akhbaro jeung ngabejakeun ieu Abu Jahal hum ka ieu asab bima kana perkara ro anu ningali ieu Abu Jahal sakoto tah murag naon al hajaru batu. Duh aing cenah teu bisa aing kalah ka kieu geuningan kalah ka kumprung leungeun teh. Aing ceuk nu saurang teh sohibna. Pakola mangka nyarita sarojulun hiji lalaki mim Bani Mahzumin ti Bani Mahzum. Ana aktulu biadal hajar. Yo Abu Jahal, maneh teu sanggup ku aing nu kieu urusan aing. Mundur si ku aing, haling ku aing probidaris. Ana sanyana kaula aktulu eta bakal maehan kaula ka ieu Muhammad biadal hajari ku ieu batu. Pahta. Tuluy datang ieu si rajul mim Bani Mahzum teh. Ka Kangjeng Nabi wa huwa bari ari Nabi yusolli eta netepan Kangjeng Nabi. Paroda tuluy ngamaksud ieu si rajul ayar mia kanen ngabaledog ieu si rajul ka Kangjeng Nabi bil hajari ku eta batu. Tapi apa yang terjadi? Pa'akma tuluy ngalolongkeun salo Gusti Allah taala barina malur Allah basarahu kana panona ieu si rajul.
Paja'ala tuluy jadi si rajul yasmau eta nguping ieu rajul sautahu kana sorana Kangjeng Nabi, tapi walayaro jeung teu bisa ningali si rajul hu ka Kangjeng Nabi. Tiba-tiba poek ngan saukur ka kuping we wonten Kangjeng Nabi nu keur netepan tapi teu katingali wujudna ku eta lalaki. Geus kitu kumaha parojaan tuluy balik ieu si rajul ila asabihi ka pirang-pirang baladna ieu rajul. Palam yaro maka teu ningali ieu si rajul hum ka ieu ashab teu ketempon angker hatta nadu sehingga ngagero ieu si ashab hu ka ieu rajul paqalu tuluy nyarita ieu ashab ma kana naon sona tami gawe anjeun geus euy di baledog teh Muhammad jawabanna kumaha qala nyarita ieu rajul maroaitu kana lapat maroaitu teu ningali kaulahu ka Kangjeng Nabi ka Muhammad walakin samitu jeung tatapina ngadenge kaula sautau kana sorana Muhammad wahala jeung ngahalangan baini eta tetep di antara kuring wa bainahu jeung di antara Muhammad naon sayun hiji perkara kahayatil ijli saperti tingkah anak sapi yang pahuanu niup ya ijli bidambihi kana buntutna ya si ijli itu teka tempon gitu luak liuk gitu kan siga anak sapi ningali buntut gitu walau danau tu jeung lamun deket kaula minhu tina ya ijli la kala tayakin ngadar ya ijli ni ka kaula wa ba'da dalika jeung dina sabadana ya kejadian erek ngagencet jeung rek ningang kullama aroda dina setiap ngamaksud sa Abu Jalin Abu Jahal Muhammadan ka Kanjeng Nabi Muhammad alaihissalam maka layak dirutah teu kaduga ieu Abu Jahal ayyaro kana yen ningali Abu Jahal ka Kanjeng Nabi. Ieu riwayat nu kahiji terkait ayat wa ja'alna mim baini aidihim saddan. 2 wa riwayatin jeung eta tetep dina hiji riwayat nujilat ari lapan nujilat diturunkeun naon hadil ayat tu ya ayat bitaifatin dina hiji golongan min Quraisyin ti qabilah Quraisy wadalika jeung ari nujilat anna nabiyya eta sanyana Kanjeng Nabi alaihi salam masabi sarta pirang-pirang sahabat Kanjeng Nabi kanu eta buktos Kanjeng Nabi jeung ashab jalisina eta nu caralik sadayana yauman dina hiji dinten inda babil Ka'bati disandingeun panto Ka'bah pakola tuluy nyarita sa Quraisyun urang Quraisy talau kadarieu aranjeun kabeh nah hudu rek newak kami Muhammadan ka Muhammad geus ngagumluk tah dina panto Ka'bah ditewak ku kaula masabihi sarta pirang-pirang ashab Muhammad wa nadabu jeung rek indit kami bihim sarta ya Muhammad wa sabihi ila jabali Abi Kubaisin ka Jabal Abi Kubais ayeuna jadi hotel teh panak tulu-tulu rek maehan kami Muhammad dan ka Muhammad masabihi sarta pirang-pirang sahabat na Muhammad dicerak ku aing Muhammad di balad-baladna tewak bawa ka Jabal Abi Kubais pencit ku aing Paja'ala tuluy ngajadikeun salloh Gusti Allah taala barina malur Allah baina idim diantara areupeunana ieu Quraisy waman jeung sajal malayar donu terido ieu man dina kana agama Muhammad nahla tarik ngosongkeun kami sabilau kana jalan ieu man nu terido kana agama Muhammad aing dibebaskeun sok aman si aman terido kana agama Muhammad tapi wa illa jeung lamun teu layar do buktina ridho teh panak tulu maka rek maehan kami kullahum kasakabehna ya Muhammad jeung ashab wa ba'da hadil musyawarati jeung dina sabada ieu musyawarah ittafaqu sepakat ieu Quraisy wa tau jeung daratang ieu Quraisy ila Muhammadin ka Muhammad alaihi salam wa sabi jeung pirang-pirang sahabat na Muhammad tapi paja'ala tuluy ngajadikeun salu Gusti Allah taala baina malur Allah baina idim di antara hareupeunana ieu Quraisy saddan kana tutup-tutup
wa min khalfihim jeung di tukangeunana ieu Quraisy dan kana tutup-tutup sehingga lam yarau henteu bari ningali ieu Quraisy Muhammadan ka Muhammad wa sahabahu jeung ka pirang-pirang sahabatna Muhammad. Lamun dina ajian kolot bala mangaran teh lalamuran itu bisa katempo gitu, itu bisa katempo. Tah ieu riwayat anu kadua. Tilu terakhir. Riwayat nu katilu, ieu riwayat nu paling masyhur nu katilu. Wa fi riwayatin jeung eta tetep dina hiji riwayat mah nujilat diturunkeun naon hadil ayatu ieu ayat bihaqil musyrikina dina hak jalma nu musyrik kabeh wadalika jeung ari nuzilat annahum eta sanyana ieu musyrikin kanu eta bukti ieu musyrikin mujtamiina eta nu kumpulan kabeh bi majlisin dina tempat diuk wahidi nu sahiji minhum ti ieu musyrikin eta di hiji tempat anu ngaranna teh Darun Nadwah. Darun Nadwah teh tempat berkumpulna gegeden Quraisy, gegeden musyrikin dari tiap partai dan golongan. Mun di urang mah jika di Senayan lah Darun Nadwah teh. Lamun di kampung masuk aya balai kampung gitu. Paragi musyawarah gegeden kampung dina menyikapi hiji masalah gitu. Nah, ieu sok di carios anu nyambungna jeung hijrah Kanjeng Nabi sok di pedar ku para mubalik dina bab muharamnya, nama muharaman. Nah, dipimpin ku Abu Jahal, tiap orang dimintai pandangan tentang apa yang harus dilakukan kepada Kanjeng Nabi. Cuk nu saurang usul kaula. Mah ceuk kaula mah Muhammad teh paeh hande. Lamun Muhammad teh paeh, maka agamana milu paeh. Eta cek Abu Jahal sebagai pemimpin sidang alus yusuf hampir Abu Jahal ketok palu tapi aya aki-aki di juru milu rapat saha aki-aki eta dina tafsir Ibnu Katsir dicaritakeun bahwa aki-aki eta adalah iblis. Jadi iblis mencala putra mencala putri jadi aki-aki milu rapat tah di Darun Nadwah. Mata lamun keur kukumpulan keur ngariung di tempat aya aki-aki diuk di juru hati-hati di si iblis eta teh. Cek aki-aki eta yang tidak lain itu adalah iblis halus eta usul teh. Tapi sing ingat Muhammad teh terlahir dari Banu Hashim, terlahir dari Banu Muthalib. Sementara adat di urang, kebiasaan di urang, hutang pati bayar pati, hutang uyah bayar uyah, hutang nyawa bayar nyawa. Pertanyaanna, lamun Muhammad dibunuh, kemudian Hamzah Asadullah nuntut balas, kemudian Abi Thalib nuntut balas, kemudian Ali bin Abi Thalib nuntut balas, saha nu wani tanggung jawab dasarieun kabeh oge. Ai peke nu ngacung deui manawi ti abdi mah cek kaula mah Muhammad teh ulah dipaehan bui bebe wi penjara ulah dibere dahar ulah dibere minum engke oge paeh lang layeuskeun hampir eta rek disetujuan deui. Tapi tiba-tiba aki-aki nu dijuru ngacung deui cek aki-aki eta usul teh alus ngan sing inget Muhammad mah dibere lapar mah biasana da karesepna puasa dibere haus biasana. Justru lamun Muhammad kurang dibiarkan lapar dibiarkan haus maka simpati dari masyarakat Quraisy akan semakin besar, akhirnya pengikut Muhammad akan semakin banyak. Kumaha atuh ieu teh cenah torjo nu katilu cek nu katilu geus we mah kieu nu boga duit kumpulkeun duit, nu boga onta kumpulkeun onta, nu boga kuda kumpulkeun kuda, nu boga budak awe geulis kumpulkeun budak awe geulis. Yang naon cenah naon. Geus kitu urang nyieun saembara. Siapa bisa menuntut Muhammad, siapa bisa membawa Muhammad live or die, hidup atau mati, maka dia akan diberikan hadiah 100 ekor kuda, 100 ekor unta, 100 dirham mata uang emas, ditambah wanita cantik yang ada di Quraisy. Ulah mikir kuda ayeuna, mun ayeuna meureun 100 ekor kuda, 100 mobil Avanza, 100 ekor unta, 100 mobil naon ngarana Innova, beunghar ngadadak tigana nu gering oge cager heulah yang miluan saembara. Nah kemudian sepakat semuanya berangkat menuju mana? Menuju bumi Kanjeng Nabi rek dikepung da kabita ku hadiah. Tapi Allah ngawartosan
Maka kemudian Kangjeng Nabi memutuskan malam itu juga untuk berangkat hijrah menuju ke Madinah, disarengan ku sahabat terpilih yakni Abu Bakar As-Siddiq. Ngan meme berangkat Kangjeng Nabi miwarang ka Sayyidina Ali wayana anjeun sare dina tempat sare kaula make simut usap biasa dipakai ku kaula. Masuk Sayyidina Ali, siap ya Rasul. Padahal taruhanna nyawa. Henteu suga dikieu cek Sayyidina Ali teh ulah abdi atuh ya Rasul, abdi mah ngora keneh. Abu Bakar we nu tereh paeh. Henteu. Mana ya Rasul? Berangkat Kangjeng Nabi, orang-orang Quraisy ngepung di payunan bumi Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi keluar nyandak kesik diaurkeun bari maca ayat ieu wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim saddang fagsainahum fahum la yubsirun. Eta orang-orang Quraisy nu keur ngarepung Kangjeng Nabi teh matana bolotot tapi teu dedeuleu, ceulina molongot tapi teu dedenge, sehingga Kangjeng Nabi disertai ku Sayyidina Abu Bakar melenggang kangkung dengan aman ngaliwat menuju ka Madinah, tetapi sateacana singgah heula di hiji guha nu namina Guha Sur. Ieu anu katilu ieu nu dibahas ieu dilogatan ieu anu masyhur tentang ayat wa ja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddan fa agsaynahum fahum la yubsirun. Anu katilu logatan. Pakola mangka nyarita sabaduhum sawarena ieu musyrikin pihaki Muhammadin dina hakna Kangjeng Nabi Muhammad alaihi salam sayan kana hiji perkara tadi set teh dipaehan teh. Kola nyarita ieu ba'du Indro ayat lamun ningali kaula Muhammad dan ka Muhammad patu tarik migawe kaula kada kana anu wa kada jeung kana anu bajaa teras datang isi ba'du an nabiya ka Kangjeng Nabi wa qoma jeung nangtung isi ba'du indahu disandingeun Kangjeng Nabi tapi wa qara ajeng maca Kangjeng Nabi surat Yasin kana surah Yasin ila qaulihi depi kadawan Allah pahum la yubsirun ti awal pikala yubsirun bieu wa ba'da dalika jeung dina sabadana ieu qira'a akhodat tanyanda Kangjeng Nabi sa nabiyu Kangjeng Nabi alaihi salam qabdatan kana sakepeul minaturabi tina taneuh waroma jeung ngabalangkeun Kangjeng Nabi ila wujuhim kana pirang-pirang beungeutna ieu musyrikin walihahim jeung pirang-pirang janggotna ieu musyrikin wadahaba jeung indit Kangjeng Nabi mimbainihim diantara na ieu musyrikin tapi palam yarau tuluy teu bari ningali ieu musyrikin hu ka Kangjeng Nabi wahum jeung ari ieu musyrikin yan puduna eta ngaloberkeun kabeh aturoba kana taneuh an wujuhim tina pirang-pirang beungeutna ieu musyrikin walihahim jeung pirang-pirang janggotna ieu musyrikin wa yaquluna jeung nyarita ieu musyrikin wallahi demi Allah maro ainan teu ningali kami hu ka Kangjeng Nabi wa masamina jeung teu ngadenge kami sautau kana sorana Kangjeng Nabi alaihi salam wa sawaun alaihim aangdartahum am lam tungdirhum la yu'minun wa sawaun jeung eta sarua alaihim ka ieu kaum anggar tanah ngabejakeun berita pikasieun anjeun hum ka ieu kaum amlam atawa teu tungdir ngabejakeun berita pikasieun anjeun hum ka ieu kaum hasilnya sama saja la yu'minuna teu ariman ieu kaum rek dibejaan rek handog ge nah lianna hulantan sanyeuna kalakuan sabata eta geus tumetep bil billahi taala dina ilmu Allah taala innahum sanyana ieu kaum la yu'minuna eta teu iman ieu kaum ari mapil milah teu bisa dirobah nu bisa dirobah mah mapilauhil mahfud ai mapil milah teu bisa dirobah nya ari mapil mahfud mah aya ayatna yamhullahu ma yasha wa yusbit wa indau ummul kitab loh mahfud bisa dirobah di antara nu bisa ngarobah loh mahfud nyaeta doa ya doa urang ek di dina loh mahfud rek dicilakakeun tapi kalau urang ngadua tolak bala tetulus cilakana robah naon lalu mahfud tapi piil milah mah teu robah da memang na piil milah mah urang moal cilaka gitu jadi mah piil milah geus kauning ku Allah bahwa orang-orang kafir Quraisy teu moal tak iman rek dibejaan rek henteu rek didakwahan rek henteu rek diajak rek henteu kitu we
Itu. Balaya mutune balik tapare yanu kabe alal kupri netepan kana kakukuran payadkhuluna tuluy ararasub yanu kabe annaro kana neraka fala hadat takdiri maka netepan kana ya takdir ya kuno bukti naon alindaru ngabejakeun berita pikasieun takidan eta jadi panguat lil hujjati kana hujjah lingkarihim kana ingkarna ya kaum nu tadi teh. Innama tungdiru manit taba'ad dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib fabasyirhu bimaghfirati wa ajrin karim. Innama tungdiru pasti ngabejakeun berita pikasieun anjeun man ka jalma ittaba'an nuturkeun ieu man adzikra kana pitutur wa khasya jeung rempang sieun ieu si man ar-rahmana ka Allah bil ghaibi ku perkara nu ghaib pabasyir maka kudu ngabejakeun berita pikabungaheun anjeun basyiro wa nadiro nadiro mah tadi ayeuna mah basyiro pabasyir kaya man bimagfiratin ku ayeuna panghampura wajin jeung ganjaran karimin anu mulya yakni ngamaksud Allah ya Muhammad wahai Muhammad ingdaruka ari ngabejakeun berita pikasieun anjeun bil Qur'ani ku Qur'an la yupidu eta teu mere paeda ieu ingdah ilaman kecuali ka jalma aman anu iman ieu man billahi ka Allah wa bi risalatika jeung kana karasulan anjeun paman mangka sawe jalmana ittaba'an nuturkeun ieu man akamal Qur'ani kana pirang-pirang hukum Qur'an wal hadisi jeung hadis wa dzakaro jeung eling ieu siman Allah ka Allah taala baina malun Allah bil qalbi eling nama ku hatene wal lisani jeung kuletahna fi halil ghaibati dina tingkah nyepi minal khalqi ti makhluk lain ieu mah alim di depan khalayak tapi binal dikala sendiri sama urang gitu nya ulah gitu udah mah alim ketika Allah batur mati balik ari loba jelema sigan heueuh alim ari ditukangeun bina gitu ngomong akhlak kulibanin ngadalil fathul muin berbicara waladia ari pikiran quratul uyun jeung fathul ijar wa khofa jeung sieun ieu siman minal adabi tina siksa al ghaibi anu ghaib alladzi anu akhbaron parantos ngabejakeun bihi kana ieu ladi naon al-Qur'anu Qur'an wal hadisu jeung hadis paman mangka sawe jalmana kanat anu bukti bihi dieu siman naon hadil ausofu ieu pirang-pirang sifat mana teh hiji ittaba'ad dzikra dua khasyar rahmana bil ghaib eta hadil ausof teh babasir tak kudu ngabejakeun berita pikabungan anjeun ka ieu siman bi anallah kusanyana Allah taala baina malur Allah yang piru eta bakal ngahampura Allah jami'a dunubihi kana sakabeh pirang-pirang dosana ieu siman wa yadkhulu jeung bakal ngasupkeun Allah ka ieu siman al jannata ka sawarga wa yu'ti jeung bakal mere Allah ka ieu siman sawaban kana ganjaran aziman anu pohara jadi lamun urang walau hiji hayang diampura sakabeh dosa dua hayang diasupkeun ka sawarga tilu hayang dibere ganjaran anu badag modalna ngan saukur dua mane hiji ittaba'ad dzikra nuturkeun kana pangajak kana pitutur nu kadua khasyar rahmana bil ghaib sieun ka Allah dina nalika dirikeun nyorangan teu kaji aya batur mah dan ta'lim ge alim-aliman dan untuk ajengan gak ajenganan tapi karena sendiri ini yang menjadi pemutus seseorang mendapatkan surga mendapatkan sawaban dan mendapatkan gupro jami'id dunub cekaplah sakitunya kata acan ditutup orang dibaca laya nu karomentar bari say hi Nuri As-Sakopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal di Bandung Samulihna. Ridwan Jaki Cianjur Selatan Ngiring Awas. Alhamdulillah ya Ridwan Jaki tesok mukim di Mekahnya. Nuri asak mugi salina di Simutan kurmat Gusti tur sapaat Rasulillah amin.
Same Aminuddin Tenjo hadir Tenjo mana nya. Denis Fikri Karawang hadir alhamdulillah ya. Denis Fikri teh Al Muhajirin kampus opatnya. Ulan Sinta Banten hadir paling mana ya Banten. Mustofa Jen Bandung Selatan ngaji bari HS ulah ngaji bari HS mah bener ngaji bari HS paling oke ngaji bari heheesan api HS ngaji nadines ulah ngaji nadines HS nadines ulah. Arpan Mas Cianjur Selatan hadir abuya alhamdulillah. Teh Mul Tangerang hadir bari telat alhamdulillah mudah-mudahan THR na ulah telat teh. Mam El Majali Widi ngiringan Kang Haji mangga. Untung Jaya nyimak Lampung alhamdulillah Lampung mana nya mana deh. Santri Salapi Ciamis iring awas abuya mangga Ciamis mana ya mana deh Jang Pajar Cimahi alhamdulillah masih tiasa dari alhamdulillah mudah-mudahan dipaparin ke istiqomahan. Soni Tea Al-Garuti pada pengerasa pasti di Garut nih. Muhammad Ubay Badru ngiringos haji ya di Tasiknya Galunggung Muhammad Ubay. Al-Had Romi Urpa Nanggung Bogor hadir. Nanggung itu paling mana Bogor nanya. Atenya Denis Cilingga hadir alhamdulillah opon. Eyang Bahar ngiringos pengerasa Cianjur hadir alhamdulillah paling mana Cianjur na Eyang. Imat Ruhimat ngiringaos pengersa mugi langkung barokah amin ya Allah ya rabbal alamin. Irsan Saifur Rahman Cianjur hadir alhamdulillah. Irsan teh bos minyaknya sembakonya Irsan teh. Muhammad Rohmat ngiringaos pengersa Jambi hadir alhamdulillah. Tebinya Jambinya. Amir Rohmat meuni keung kunaon ya di mana ya Amir Rahmat gawat geura balik geus aman nama di lemur. Pah Ruroji Alung Cianjur hadir alhamdulillah. Cianjur luar biasa. Al Pakir Basit El Barjanji Sukabumi Pelabuhan Rati hadir ya alhamdulillah seluruh hadirnya. Muhammad Kamaluddin mantap ang ya Muhammad Kamaluddin teh Brunei. Sipa Ibuna Akyas hadir alhamdulillah. Wahaj Amung Ciawi Gebang Kuningan hadir Ciawi Gebang Kuningan. Indra Alparijian Najmi Alap Berkah Guru Mangga. Asep Nur Ranca hadir alhamdulillah. Asep Driver Baim hadir gini oh iya Mengaji Baim di situ alhamdulillah. Abi Tohir Abi Subang alhamdulillah. Mang Pei sehat terus Haji amin. J Korni Situbondo mah Jawa ya ngartosnya bahasa Sunda. Asep Muji Cikarang hadir kan alhamdulillah ya. Asep Muji teh rencangan kapungkurnya nuju Cisanawi. Ahmad Budiman Bandung hadir aja alhamdulillah. Sami Aminuddin Tenjo Bogor ya hadir. Saya lanjut baktirina insyaallah mudah-mudahan panjang yuswa saya badina. Komarudin Al Subangi Bekasi hadir ya. Ongkos Subang tapi Bekasi. Mang Pai Bogor Cigombong ngiringos alhamdulillah. Bogor seueurnya Cianjur seueur alhamdulillah. Ripki Melani Bandung Barat hadir alhamdulillah. Lampung luar biasa ya. Lampung hadir ngiringos Haji Maung Sumatera alhamdulillah. Wallahu a'lam bissawab. Rabbi yanfa'na bima 'allamtana. Rabbi alimna alladzi yanfa'una. Rabbi faqina wa faqi ahlana wa qarabati lana fi dinina. Tawassalna bi ta'alumi tawassalna bi ta'limi antarzuqanal wasi'a wa antarzuqanal amana subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu